Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu saha al musannifu ki musannif. Ai musannif teh hartosna anu ngarang. Rahimamuga ngarohmatu ka itu musannif sallallahu Gusti Allah taala barina Allah. Kita buah kami toharoti karena lapad kita buah kami toharoti. Nah, aina baru mulai masalah fikih. Nah, bab pertama adalah kita buah kami toharoti ari ieu eta kitab pirang-pirang hukum susuci. Ari ieu eta kitab pirang-pirang hukum bersuci. Bab tentang bersuci. Bab ke-1. Kayak ari lapad kitab teh naon patokan awal kitab jeung ari lapad alkitab lugotan cek bahasa cek etimologi masdarun eta masdar segatna bimakna domi kalawan makna ngumpulkeun ari domi teh ngumpulkeun wal jami tegasna ngumpulkeun. Kitab teh adalah kumpulan hukum-hukum tentang bersuci lamun cek bahasa kitu. Kita buah kami toharoh kumpulan hukum-hukum tentang bersuci. Wastilahan jeung ari cek istilah ngan cek istilah mah ari ngaran kitab cek istilah ismun eta isim ngaran isim lijin sin pikeun jenis min al ahkami tina pirang-pirang hukum. Oh ieu teh berarti nama jenis tentang hukum-hukum susuci. Wa amal babu anapun ari bab pasmun eta ngaran linauin pikeun warna mimma tina perkara nu tetep naon tina perkara dahola asup itu mah tahta zalikal jinsi dina sahanapeun eta jinis tahta zalikal jinsi dina sahanapeun berarti bab mah di bawah kitab. Dalam kitab itu ada bab gitu. Wa toharotu jeung ari lapad toharoh bipat hitoi kalawan dipatahkeun tona toharoh. Naon tah toharoh lamun dipatahkeun tona toharoh lugotan cek basa anado patu eta bebersih. Toharoh teh aya dopah bebersih. Wa masyar'an jeung anapun cek agama toharoh itu fa fiha maka eta tetep dina itu toharoh. Fa fiha maka eta tetep dina itu toharoh tafasirun ari pirang-pirang tafsir tapasiru ari pirang-pirang tafsir kasirotun anu loba itu tafsir banyak maknanya minha nu eta tetep tina sapalina itu tafsir qaulum ari ucapan para ulama fuqaha toharoh teh susuci teh cek istilah adalah cek agama adalah fa'luma tustabahu bihi salat. Fa'luma eta migawe perkara tustabahu dimenangkeun. Tustabahu diperbolehkan dimenangkeun bihi ku itu mah ku sabab itu mah bihi ku sabab itu mah naon as-shalatu salat. Naon as-shalatu salat. Jadi bersuci itu adalah perkara yang mengesahkan sholat. Ae minuduin tegas nama wudu itu toharoh bersuci. Waguslin kade gina didomahkeun. Waguslin jeung adus itu toharoh. Wa tayamumin jeung tayamum itu juga toharoh. Wa ijalatu najasatin jeung ngahilangkeun najis. Jadi definisi bersuci itu adalah perbuatan bersuci itu adalah perbuatan yang mana dengan melakukan perbuatan tersebut kita bisa melaksanakan sholat. Apa perbuatan itu? Berwudu, kan ku wudu orang menang sholat. Adus menang sholat. Tayamum menang sholat. Ngaleungikeun heula najis maka menang sholat. Itulah adalah bersuci toharoh. Amat tuharotu. Nah ini mah didomahkeun tona. Amat tuharotu anapun ari tuharoh didomahkeun tona bidomi kalawan didomahkeun
pasmun maka eta ngaran libaqiyatil ma'i pikeun sasesana cai. Ari tuharoh mah caina. Lamun toharoh mah wuduna, lamun tuharoh didomakeun tona eta mah caina. Walam makana jeung dina samang-samangsa bukti naon alma ucai. Alatan eta jadi alat litoharoti pikeun susuci. Istatroda maka istatroda maka naon nyaliwang teh maka naon ngaranna teh berpaling. Nah, istatroda maka berpaling saha al musanifu ki musannif li anwa ilmiyahi kana pirang-pirang warnaan pirang-pirang cai. Oh, maka karena wudhu itu menggunakan air, karena air itu menjadi alat untuk bersuci, maka musonib berpaling dulu, menjelaskan dulu naon warna air. Pakola maka ngadawu musonib almiyahu allati yajuju at-tathiru bihasab umiyahin. Air itu terbagi 7. Almiyahu ari pirang-pirang cai. Allati anu yajuju. Aya yajuju menang. Ayasihu tegas nama sah naon atathiru susuci biha ku itu miyah sab umiyahin eta ayat 7 pirang-pirang cai teh sadayana aya sabariji 7 nu kahiji ma usama'i tegas nama kahiji cai hujan cai langit teh naon teh cai hujan ay anajili tegas nama atanapi anajilu kana maun mangga anu turun min hati itu sama. Anajilu tegas nama nu turun min hati itu sama. Naon atuh cai anu turun ti langit teh wahwa jeung ari itu ma'us sama al mataru eta cai hujan. Air hujan itu bisa dipakai bersuci. Bisa pakai wudu langsung. Adus saat cai di WC hujanan we. Itu juga bisa dipakai bersuci. Wa ma'ul bahri kedua air yang bisa dipakai suci wa ma'ul bari jeung cai laut. Saat di dia kapanganarana wudu. Cai laut. Ai al milhi tegas nama cai asin, cai laut. Kedua katilu, cai laut bisa langsung wudu we di cai laut. Wa ma'un nari jeung katilu cai walungan. Wa ma'un nari jeung katilu cai walungan, bengawan. Cai walungan ay al-hulwi tegas nama cai tawar. Walungan kalau agung solokan itu mangga pakai wudu. Wa ma'ul bi'ri kaopat di nomoran wa ma'ul bi'ri jeung kaopatna cai sumur. Nah, urang mah biasana wudu pakai cai sumur. Wa ma'ul aini kasabariji kalima jeung cai anu nyumber, cai sumberan. Jiga nya mata air jiga hanapeun tatang kalan keluar air. Nah, itu bisa dipakai suci. Wa ma'u tsalji kasabariji ayeuna kagenap jeung cai salju. Wa ma'ul barodi jeung cai hujan buah, hujan es. Mana deui teh? Cai salju. Naon bedanya cai salju jeung cai hujan buah? Cai hujan buah teh mau barod teh adalah cai ibunnya. Ari cai salju teh cai anu turun ti langitna garing baseuh tapi geus turun ka bumi itu jadi naon lain garing. Beku teas itu cai salju. Ari cai barod mah ti langitna teas turun ke handap jadi nah sabalikna we kitu. Wa yujma'u cai ibun mangga eta sud tanean we dina daun cau. Ngan ulah langsung di kana eta kudu dikumpulkeun heula daun cau cai nu daun teh kumpulkeun saemereun baru bisa dipakai wudu. Wa yajma'u jeung ngumpulkeun hadi hisab atakana ieu nu 7
cai hujan, cai laut, cai walungan, cai sumur, cai sumberan, cai salju, cai ibun. Kau naon kau luka ucapan anjeun ma nujila minasamai awanaba aminal ardi ala ayi sifatin kana min asil khalqati. Nah, eta simpul nama cai nu bisa dipake suci tema cai nujila diturunkan itu ma atau najala turun itu ma minasamai ti langit. Cai nu turun ti langit itu sadayana bisa dipakai suci. Awanaba atau anu muncul itu ma awanaba atau anu muncul itu ma minal ardi ti bumi. Cai nu muncul ti jero bumi itu bisa dipakai suci. Tanu bieu nu tujuh teh nya cai nu ti langit jeung cai anu bijil ti bumi. Ala ayyi sifatin bari netepan kana nu mana wae sifat rek sifatna kumaha wae. Kan aya nu asin cai laut. Ala ayyi sifatin bari netepan kana nu mana wae sifat kana bukti itu ma kana bukti itu ma. Ala ayyi sifatin netepan kana nu mana wae sifat kana aya itu mah min aslil khalqati tina asal kejadian lain diolah asal kejadian ti Allah na kitu. Salajengna sumal miau salajeng nari pirang-pirang cai tan qasimu eta narima ka bagi itu miah ala arbati aksamin kana opat pirang-pirang bagian. Terus cai teh aya opat. Aduha nu ari kahijina tina itu arbatu aksamin toirun eta kahiji cai nu suci. Pinapsi dinadatna itu maun hiji cai anu suci datna suci. Mutahirun tur anu nyucikeun. Mutahirun tur anu nyucikeun digori kana salianti itu maun. Bisa nyucikeun. Bari cuci tur nyucikeun bisa dipakai wudu aya nyucikeun teh. Pakai nyuci, pakai omeh. Bari goeru makruhin anu henteu makruh. Goeru makruhin anu henteu makruh naon istimaluh dipakena itu maun. Teu makruh dipakena boleh dipakena. Goeru makruhin anu teu makruh naon istimaluh dipakena itu maun. Silahkan dipakai. Wa huwa jeung ari itu maun teh al maul mutlaq eta cai mutlak, cai anu terbebas dari nama. Cai we. Cai mutlak. Cai anu terbebas an qayyidin tina qayyid lajimin anu melekat itu qayyid. Lajimin melekat itu qayyid. Adi cai kopi mah geus aya qayyid geus teu disebut cai. Cai hungkul. Terus aya cai kopi na gelas. Teu bisa disebut cai. Tapi naon disebutna cai kopi aya qayyid anu melekatnya eta kopi. Teu bisa berarti dipakai susut. Tamun dina gelas teh ieu naon cai naon cai we. Oh berarti eta mah bisa dipakai suci disebut cai mutlak. Palaya duru maka teu matak madarat. Naon al qayyidu qayyid al munfaku anu pecat itu qayyid. Anu kadang pisah pecat. Kama ilbiri ari contona eta tetep cai naon teh sumur. Sok ayeuna jaki ka sungai ka sumur. Atawa ayeuna di bak di WC. Cik eta cai tina cai mana? Cai sumur. Tapi ayeuna keur mandi geus teu disebutkeun teu dibawa-bawa sumur nama. Nya, jadi bawa geus cai gitu. Dikana gelaskeun da teu disebut cai sumur geus cai. Tapi lamun cik kopi dipinahkeun ka nu mana wae bakal eta qayyid kopi bakal aya terus. Aya. Pinahkeun cai kopi kana panyuk disebutna cai naon? Cai kopi anger. Cai kopi dipindahkeun ayeuna kana plastik cai naon? Cai kopi. Maka anu aya qayyid anu terus-terusan dipindahkeun melekat itu tidak bisa dipakai suci. Nah, maka cai anu bisa dipakai suci mah cai anu teu aya qayyid anu melekat. Mutlaq fi kaunihi dina kabuktosan itu maun mutlaqon eta anu mutlak. Wasani jeung ari nu kaduana tohirun eta anu suci. Mutahirun tur anu nyucikeun. Ayeuna kadua aya cai nu suci bari bisa nyucikeun, bisa dipakai wudu, adus, omeh, nyuci dan lain-lain. Ngan makruhun anu dimakruhkeun naon istimaluhu makena itu maun. Naon istimaluhu makena itu maun. Ngan makruh dipakena memang bisa suci dan mensucikan, ngan makruh dipakena teh. Makruh fil badani dipakai dina awak, dipakai mandi, dipakai wudu, dipakai adus,
Lapis saubi teu makruh dina acuk mah hartosna dipake nyuci mah boleh dipake ngahilangkeun najis dina acuk mah kan makruh teh dipake ngabersihkeun awak dipake adus dipake wudu naon tah cai anu suci mensucikan tapi makruh dipake dina awak naon wahwa jeung ari itu mah tohirun mutahirun makruhun teh almaul musyammas eta cai anu dipanaskeun ku cahaya matahari. Almaul musyammas eta cai anu dipanaskeun ku terik matahari. Dina drum aya cai kapanasan ku naon matahari. Itu suci dan mensucikan. Ngan makruh kurang dipake wudu karena awak makruh. Sabab bahaya teh ya teu pati-pati agama ayeuna ngalarang kecuali aya madarat, aya bahaya jang urang. Sabab bakal aya kena teh penyakit corob, penyakit barosi kulit teh, ada penyakit kulit nantinya kalau tapi lamun kana acuk mah teu naon dipake nyeuseut teu naon. Ae naon atuh mau musyammas teh ae al musakhonu tegasna mah cai anu dipanaskeun. Al musakhonu tegasna mah cai anu dipanaskeun bita siri syamsi ku tapak panon poe. Srengenge lamun bahasa Jawa nama bita siri syamsi ku tapak mata hariku pengaruhna matahari pihi dina itu maun wa inna ma yukrahu kumaha aja upami kan saya nanti kadang terang panas akan dana kepanasan pas terang eta saya ada yang langsung dua nah pami caina tos ngocor kana keran nya eta mah dah tos teu makruh sote aya batasanna hiji torna atanapi daya penampungna itu ulah tina besi tina plastik mah teu bahaya aya toren tina naon nah maka tina naon aya toren tina besi aya tah lamun toren tina besi itu bahaya sabab penyakit itu ditimbulkan tina tai hiang itu bijil tina besi teu aya tai hiang tina plastiknya. Jadi tinggal di torena, orang gaduh torena, toren naon? Besi atau toren plastik. Tah lamun ayeuna cai panas nu tina toren eta mah moal matak bahaya. Artos teh jadi teu makruh. Tapi nu makruh teh anu torena tina besi sabab kadituna bakal nimbulkeun tai hiang teh. Aya dina Kifatul Ahyar ge dijelaskeun syarat-syaratna. Tang ge aya ya, ayanya dipayun ke. Wa inna ma yukrahu kunaon pangna dimakruhkeun. Wa inna ma yukrahu jeung pastina wungkul dimakruhkeun itu maun. Alasan ini, kenapa air yang dipanaskan dengan terik matahari itu bisa makruh dipakena? Wa inna ma yukrahu jeung pastina wungkul dimakruhkeun itu maun syar'an ceuk agama. Biqotri harin di daerah nu panas hawana. Bikotri harin di daerah anu panas hawana. Bikotri harin di daerah anu panas hawana. Pi inai anu iklim naon atuh iklim nanu tropis ya. Pi inai muntobain dina wadah anu dipalu. Pi inain dina wadah muntobain anu dipalu. Anu ditakolan nyeuna teh muntobain teh anu dipalu ditakol nyeuna naon teh besi nya eta tina drum nya aya nya illa inaan naqdaini kecuali wadah tina emas jeung perak ari torna tina emas jeung tina perak eta mah moal matak bahaya naon sababna lisopa ijau harihima karena bersih atau murni. Lisopai itu karena bersih atau murni jauh harihima datna atanapi atomna molekulna. Datna itu nakdayani sabab molekul-molekul dan ataupun atom-atom yang menyusun emas dan perak itu bersih. Hartosna bersih naon? Teu ngandung karat. Cirian. Teu ngandung karat. Nyakitu deh naon? Plastik itu tengandung karat dan kumaha lamun ditiiskeun heula nah cara tadi
tina drum wah panas terik matahari kumaha lamun ditiiskeun heula wa ida barida jeung di mana-mana tiis itu maun wa ida barida jeung di mana-mana tiis itu maun jalat maka leungit naon al karohatu kamakruhanana lamun geus tiis mah geus leungit kamakruhanana jadi antosan we heula dugikeun ka naon tiis ayeuna mah sapertoskeun kitu ayahnya wahtaro jeung geus milih sa Nawawi Imam Nawawi ada mal karohati kana henteu makruh mutlakon barina mutlak rek dijieun tina busi rek dijieun tina plastik rek dijieun teu makruh ceuk uing mah ceuk Imam Nawawi ceuk Imam Nawawi mah teu makruh wa yukrahu jeung dimakruhkeun aedon deui tah aya deui nu dimakruhkeun teh salian tinu bieu nyaeta sadidus suhunati anu banget panasna lain ayeuna mah padahal mah lain tina cahaya matahari tapi naheur cai naheur naon cai panas kurang dipake wudu banget panas nah dipake wudu itu makruh jadi sing naon heula atuh sing haneut kuku heula ulah ayeuna panas-panas pisan nya eta mah kahartilah ku akal oge ngaleog wal burudati kadeta jeung anu banget tiis aya bangetna eta bawa anu banget tiis ieu mah tiis teuing dipake wudu itu makruh tiis ari tiis pisan mah nya antosan tiis lah ulah langsung eta si cai teh dianggo langsung keur panas-panas dianggo suci teu makruh dianggo nangan lamun keur kaayaan panas pisan mah itu makruh sadidus suhuna banget panas nah jadi antosan heula sina rada haneut kuku heula atuh tinggal dibayangkeun we bayangkeun antara panas jeung dingin teh urang nu ngarasakeun nah bahasa banget panas teh sakira-kira diantelkeun kana kulit molokop ari cai galunggung mah anu cai galunggung mah deui sakitu mah jadi intina mah dina kaidah fikih geus diaji ad-dororu yujalu madarat teh kudu dihilangkeun hartosna la dororo wala diroro cek Nabi ulah urang ngamadaratkeun ka diri sorangan ulah ngamadaratkeun ka batur hartos teh naon rupa anu batak nyilakakeun ka diri ulah dipake matak dimakruhkeun panas teuing kan ayeuna lain kalah erek salat kalah ka rumah sakit meureunnan taleo si ieu wal qismus salisu jeung ari bagian nu katilu tahirun eta cai anu suci pinapsi dina datiahna itu maun suci ngan suci ieu teh cai mah ngan goiru mutahirin anu teu bisa nyucikeun teu bisa dipake wudu teu bisa nyucikeun teu bisa dipake nyuci teu bisa dipake omeh li goirihi kana salianti itu maun teu bisa dianggo nyisuh teu bisa dianggo adus naon tah cai anu suci mah suci diinum mah bisa ngan teu bisa dipake wudu naon tah wa jeung ari itu maun teh al maul musta'malu eta cai mustakmal cai menang make piro pi hadasin dina ngaleungitkeun hadas cara hadas alit mah cai urut wudu eloy teh ditanehan ku hafiz teh tah eta cai nu tilas wudu eloy teu bisa dipake wudu sabab cai urut menang make ngaleungitkeun hadas eloy au ijalati najisin atanapi menang ngaleungitkeun najis eloy omeh ditanehan ku hafiz teh tah eta teh disebut cai mustakmal anu teu robah mah nya teu robah jadi najis mah ilam ya tagoyar lamun teu robah itu maun kategori mustakmal tapi lamun misalkan jadi koneng eta mah jadi cai mutanajis walam yajid jeung teu nambahan naon wajnuhu
timbanganana itu maun. Ba dan fisolihi dina sabada pisahna itu maun. Amma tina perkara kana bukti itu ma. Ba da tibarima eta tetep dina sabada ngareken perkara. Ba da tibarima eta tetep dina sabada ngareken perkara. Yatasyarrabu nyerep. Yatasyarrabu nyerep hukana itu ma non al magsulun dikubah. Minal ma'itina cai. Cai musta. Jadi cai ulut omeh. Sapanyuk urang teh. Omeh teh mau cai sapanyuk. Pas ditanean deui teh sapanyuk deui teu ngurangan teu bahan. Bari teu robah. Tah eta teh cai musta mah. Tapi lamun robah mah jadi cai mutanajis eta. Wa mutagoyiru kadua ye cai anu suci tapi teu bisa dipake wudu teu bisa nyucikeun teh wa mutagoyiru cai anu robah. Cikopi teh ya. Cai anu naon? Narima robah. Wa mutagoyiru jeung cai anu narima robah. Ae wa min hadal qismi jeung eta tegesna jeung eta tetep tina ieu bagian tohir goer mutahhir. Hadal qismi teh naon? Tohir goer mutahhir. Ieu bagian al ma'u ari cai al mutagoyiru anu narima robah. Naon ahadu ausopihi. Salah sahiji tina pirang-pirang sifatan itu ma. Salah saja yang mau bima ku perkara bisain tegas nama ku perkara holato nyampuran itu kopi contohnya hu karena itu maun minat tohiroti tina nyatana pirang-pirang benda anu suci cai sagelas teh misalkan cai herang asal nama tapi di asupan benda anu suci nya eta kopi kapal api sasaset dikucekkeun. Nah, itu cai geus suci mah suci, artinya bisa diinum tapi teu bisa dipake nyucikeun, dipake wudu teu tiasa, pake omeh teu tiasa. Pake ngaleungitkeun najis teu tiasa. Itu cai mutagoyir. Tagoyuron kalawan tah robahna kade, tagoyuron kalawan robah, yamna'u anu nyegah itu tagoyur. Tagoyuron kalawan robah, yamna'u anu nyegah itu tagoyur, itla kosmil ma'i kana kamutlakan ngaran cai. Cek tadi teh ya, lamun geus kaudar geus teu disebut cai hungkul. Itlaq wasbil mai kana kamutlakan ngaran cai alaihi kana itu maun. Pan lamun geus dicampuran kopi mah geus moal nyebutkeun eta cai, tapi disebutna cai kopi. Kamutlakan caina geus leungit. Disebutna cai muqayyad, aya qaid anu lazimnya eta cai kopi. Dipindahkeun ka mana-mana cai kopi we anggar. Painahu karena saektosna itu maun teto hirun. Maun tetohirun eta nu suci ngan goiru tohurin anu henteu bisa nyucikeun. Hisian eta robahna teh katingali hisian eta nu bangsa hisi ka indra hisi teh ka panca indra kana bukti naon atagoyuru robahna naon tagoyuru robahna awat takdirian atawa eta nu takdiri. Takdiri mah cara robahna ayeuna ku kembang mawar itu teka ciri robahna ai ku cai kopi mah cai robahna kaciri hideungnya ku kembang mawar mah teka ciri. Nah tetep duanana oge itu ayeuna lamun robahna jadi banget mah sehingga teu disebutkeun di cai hungkul eta geus teu bisa dipake mensucikan ngan diinum mah suci. Contoh naon tah anu robah takdiri anu robahna teh teu kaciri. Ai cai kopi makan kaciri robahna teh. Kanih talato ari contona eta tetep sapertoskeun yen narima robah. Kanih talato ari contona eta tetep sapertoskeun yen narima robah. Bil mai ku cai. Bil mai kana cai. Kanih talato ari contona tetep sama yen ngarobahkeun bil mai kana cai. Naon ma perkara benda. Yuapiku ngakuran itu ma hu kana itu maun. Pisipatihi dina pirang-pirang sifatan itu maun. Kade yuapiku metukan itu ma tah ma gigireunana hu kana itu maun kana cai pisipati dina pirang-pirang sifatna itu maun kama il wirdi ari contohna tetep sapertoskeun cai naon mawar kembang mawar kan teu jiga cai kopi kacampuran ku cai mawar itu herang we anger teu kaciri dasar wa sifatna jeung cai herang tapi tetep robah eta teh
al munqati anu geus narima pegat naon ar-raihatu ambeuna kanajan geus ayeuna teu seungit mawar wal ma'il mustamali salajengna wal ma'il mustamali jeung cai mustamal itu contoh nu kadua perubahan takdiri mutagoyir itu air berubah air yang bisa merubah itu air mustamal contoh kieu ya ya ember di dieu aya cai dina ember teh setengah ember cai jaki wudu tah tilas wudu jaki teh ngecret kana naon kana eta ember kana ember tah maka air yang ada di ember itu adalah air mutagoyir sanes mustama mah eta cai anu tilas wuduna kartos teu kade sing bisa ngabedakeun cai mustamal itu cai menang tilas dia pakai ngahilangkeun hadas kannya ngahilangkeun najis contoh cai jaki wudu tilas wudu eta cai mumus tama ai cai nu ember nu kaantelan ku cai cepretan wudu disebutna cai non mutagoy cai nu robah cai anu mutagoyir teh nu mutagoyir kan ngan perubahanana teu kaci sok aina da teu kaciri robah kan naon sababna da kaantelan ku cai wudu lain ku cai kopinya kartos teu jadi air yang ada di ember itu adalah contoh air yang berubah tapi perubahanana bukan hisi tidak ke indra tapi perubahanana takdiri atau maknawi berubah mah berubah eta teh gambaran contohna teh nu kakeclakna teh air wudu anu ngeclakana ember eta teh sapanyuk cing kira-kira lamun diibaratkeun air sapanyuk ayeuna cai ontan cai kopi sapanyuk dicampur kana cai setengah ember bakal robah moal cai nya kitu oge cai urut wudu jaki sapanyuk anu diawurkeun kana cai ember eta bakal robah ngan robahna teu kaciri itu jadi perubahan itu ada dua perubahan ada yang kelihatan perubahan ada yang tidak perubahan yang kelihatan ya perubahan seperti kopi itu perubahan yang tadi kelihatan seperti anu kaantelan ku cai bunga mawar anu tos naon ayeuna leungit ambeuna atanapi cai anu kaantelan karubahkeun ku cilas wudu tos gitu salajengna mana deui ieu teh Pailam yamna jeung maka lamun teu nyegah itu tagoyur Pailam yamna maka lamun teu nyegah itu tagoyur itlaqos milmai kana mutlakna ngaran cai alaihi kana itu maun biangkana gambaran yen bukti naon tagoyuruhu robahna itu maun biangkana gambaran yen bukti naon tagoyuruhu robahna itu maun bitohiri ku benda anu suci yasiron eta saeutik ari robahna saeutik mah henteu na naon tadi teh cai dina ember nu ngeclak tina tilas wudu jaki teh alah misalkan kur sakieu ci kira-kira ngarobahkeun moal lamun kira-kira sakieu teh ontan ngarobahkeun moal nya itu contohna lamun kira-kira sakieu kopi sakieu awurkeun kana cai saemer robah moalnya nah maka eta mah perubahan anu sakitu mah henteu matak bahaya au bima tawaku perkara yuapiku ngakuran metukan itu ma alma kana cai pisipati dina pirang-pirang sifatan itu maun wa kudiro jeung dikira-kirakeun itu ma mukhalifan kana anu nyulayaan walam yugoyir jeung teu ngarobahkeun itu ma kade ma yuapik ta walam yugoyir jeung teu ngarobahkeun itu ma kana itu maun palayas lubu maka teu kaudar itu ma palayas lubu maka teu kaudar tengudar itu ma palayas lubu maka tengudar itu ma mayuapiku tohuriyatahu kana kasucian maun tohuriyatahu kana suci mensucikan maun bahwa maka itu maun mutahirun eta nu bisa dipake nyucikeun ligoirihi ka salianti itu maun wa taroja jeung ngecualikeun musannif biqaulihi kudawan ki musannif kholatahu anit tahiri tegasna malapad kholatahu anit tahiri garisan we teu logat ada geus tadi dina bulu dina dalam kurung aya al mujawiri anu natanggaan ngabandingan atanapi natanggaan
itu tohir lahu kada itu maun. Pa innahu maka saektosna maun bakin eta anu tetep ala tahuriyatihi dinas suci di atas suci mensucikan maun. Tetap suci mensucikan. Walau kana sok sanjan bukti naon atagoyuru robahna kasiron eta anu loba. Cai anu natanggaan anu mujawir benda suci anu mujawir cara anu tidak akan menyatu dengan air naon minyak. Nah, yo contoh cai saemer aya kaayaan kuminyak teu masalah kan ulah di minyakna kan minyak anu teu natangga anu teu campur jeung airnya nu penting ulah wuduna ku minyak tapi kudu caina wa kada jeung eta tetep sapertoskeun mazkur sapertoskeun mujawir nama al mutagoyiru ari anu narima robah bimukholitin ku anu nyampuran layastagni anu tesugih alias butuhun layastagni anu tesugih naon al mau cai anhu tina itu mukholit katinin ari contona eta tetep cai anu barobah ku taneuh katinin ari contona tetep 100% taneuh we geus watu labin jeung lukut. Nah, cai balong, cai atawa cai bahkan sok aya lukutan atanapi tanuhan hanapna itu gak masalah ada lukut ataupun tanah yang bersampingan dengan air mencampuri air itu tidak masalah. Wama jeung ku perkara pi makorihi tetep dina tempat tetepna itu maun pimakorhi dina tempat tetepna tempat cicingna itu maun cara temok robah ku temoknya kan tempat cai kan dina temok contohnya teh tina bak nah itu tidak apa-apa wa mamarihi jeung tempat ngaliwatna itu maun cenah teh dina paralon tempat ngaliwat cai teh naon para wa mamarihi jeung tempat ngaliwatna itu maun paralon kan dina paralon sok aya naonan aya hideung-hideungan kan nya atuh jadi alah gitu wa mutagoyiri jeung anu narima robah bitulil muksi kalau naon kulila na cicing bitulil muksi kulila na cicing painau kana saksama untahurun eta anu suci mensucikan wal kismur robi jeung ari bagian anu kaopat maun najisin eta cai najis kaopat cai najis aya mutanajisin tegas nama cai nu kakeunaan najis wawa jeung ari itu maun najisin kismani eta kabagi dua ahaduhuma nu ari kahijina tina itu kismani qalilun eta cai najis qalil saeutik maun najisin qalil eta nu saeutik cai najis nate saeutik wawa jeung ari itu qalil aladi eta cai halat menggon nempat menggon pihi dina itu aladi naon najasatun najis tagoyaro anu robah itu aladi amla atawa henteu wawa jeung ari itu aladi aywal halu teges nama bari ari tingkah ay al halu teges nama bari ari tingkah anahu eta saektosna aladi maun eta cai maudunal kulataini eta cai sahanapeun dua kulah maudunal kulataini eta cai sahanapeun sabaraha dua kulah cai sahanapeun dua kulah itu lamun kakeunaan najis itu bakal jadi cai najis rek robah atawa henteu sanapeun dua kulah contoh satu gayung itu sanapeun dua kulah itu kalau 60 kalau ukuran kubus 60 cm ka sisi 60 cm ke atas 60 cm lebarna matak ngadamel bak mandi bak WC di WC teh kudu leuwih ti 60 cm
persegi 4 nya gitu. Nah, iya sabar senti keramik. Nah, iya sabar aya 30 ya. Nya contoh ieu teh 30 bayangkeun. Berarti 60 teh berarti 2 keramikeun, nyieun bak mandi teh 2 keram. Ieu mah mun aya di pom geuningannya salit sakeramikeun itu bahaya. Itu air kurang dari 2 ulah bahaya teh bisi kakenaan najis rek robah eta cai ketika kekenaan najis kacepretan cai ompol ayeuna tukang truk pan bari narangtung atanapi kacepretan naon rek robah itu jadi cai naon mutan najis makana urang nyieun naon bak di mana di WC teh kudu lebih dari 60 cm tah 2 keramik badag eta gitu naon MRT anu badag. Soalnya nya cai saeutik mah rek robah tetap jadi najis sakitu we geus patokanana. Cai saeutik alias anu kurang ti 2 kulah rek robah ketika kekenaan kasumpingan najis maka itu bakal jadi mutana najis. Wa yustasna jeung dikecualikeun min hadal kismi wa yustasna jeung dikecualikeun min hadal kismi tina ieu bagian naon al maitat tu bangke. Ah ieu nu ngeunana teh bangke ieu. Alati anu ladamat aya getih eta maujud. Ladamat aya getih eta maujud laha pikeun itu alati. Naon sa atau sailun anu ngocor. Ingdakot liha dina ngabunuhna itu alati. Kecuali eta cai teh kaenteupanana ku bangke najis anu eueuh getih ngocoran cara bangke laler kan setiap bangke itu najis. Nah, ayeuna aya bangke beurit sup we wah jadi najis. Ari bangke anu teu aya getihan mah cara laler teh aya getihan. Asup kadinya teu jadi naon. Cai kopi kan biasanya orang keur ngopi aya laler sup. Nya, teu naon da teu matak kan cing aya laler anu pingsan lebet ka dieu nu maot nu pupus laler anu ka dieu. Eta disebut naon bangke tapi da eueuh getihan. Nah, maka itu dikecualikeun ku musannif maka tidak akan merubah status air tersebut jadi najis karena tapi lamun anu asup ka dieu na muning nya nu asup ka dieu na teu cak-cak nya atanapi aya nu getihan nah maka itu najis. Lanjut awsyak kok atanapi beulah naon udun naon ayeuna anggahota min hatina itu alati kadubab ari contohna tetep sapertikeun laler ngan eta ge kade syaratna ilam tutroh lamun teu dicemplungkeun itu alati ilam tutroh lamun teu dicemplungkeun itu alati kana itu maun ari ngahajakeun cai kopi kesepian kopi laleuran kumang pitu cemplungkeun laler tah eta mah aya usaha ti urang tah maka eta mah tetep jadi ngarobah jadi najis wayahna bangkena da aya kesengajaan ti urang ieu mah anu lebet ku nyalira dewasa laleurna lebetnya nyalira nah maka eta mah teu ieu tapi lamun ayeuna nu dilebetkeun ku Mang Upi ngahaja dilebetkeun maka itu mah najis walam tagoyar tapnya jeung teu ngarubahkeun itu alat karena itu maun wakada jeung eta tetep sapertoskeun itu maitah allati ladama wakada jeung eta tetep sapertoskeun maitah allati ladama an najasatu ari najis alati anu layudriku teu manggihan layudriku teu manggihan kana itu alati naon ator pupaningali cara urang teu apal aya cai saemer padahal mah kamari teh aya ucing nu kadinya ngan urang teh teu apal bahwa eta teh aya ucing da teu katingali ku urang maka henteu matak nanaon tah lamun dihareupeun mata panon buncelik urang ayeuna aya ucing nu asup kadinya atanapi aya najis kadinya katingali itu baru dikatakan ayeuna najis aya teu kaciri mah teu naon dihampura pakullun makani saban-saban suwiji
minhuma nu tetep itu kulun tina maitah jeung najasah. Minhuma nu tetep kulun tina maitah jeung najasah. Layu najisu eta tengah najiskeun itu kulun tuh. Layu najisu tengah najiskeun itu kulun alma ya kana benda nu cair. Asup kana sayur tengah najiskeun. Asup kana cai tengah najiskeun. Ari teu kaciri mah keur masak teh aya kalah asup ayeuna bangke atanapi tai cacak. Ai teu kaciri mah. Tapi lamun kaciri wayahna bahekeun eta sayur. Najis. Wa yustasna jeung dikecualikeun aedon deui naon suwarun pirang-pirang gambaran. Naon suwarun pirang-pirang gambaran madkuratun anu dicaritakeun itu suwar fil mabsutati dina pirang-pirang kitab nu dipanjangkeun pembahasanna fil mabsutati dina pirang-pirang kitab nu panjang pembahasanna. Wah dina kitab anu sejen mah banyak tipe-tipena. Wasaro jeung isaran ki muzannif lil qismi sani kana bagian nu kadua minil qismi robi tina bagian nu kaopat bi qaulihi kudauhan musannif au kana tegasna lapadkan najis nu kan cai nu kakeunaan najis teh aya dua kan tadi teh hiji aya nu cai na teh anu saeutik kurang ti dua kulah kakeunaan najis rek robah itu jadi najis mutan najis. Kadua au kana atawa bukti tuma unajin au kana atawa bukti itu mau najin kasiron eta anu loba. Wah ieu mah sabalong ieu atawa bakna ageung leuwih ti dua kulah. Kulataini kasiron eta loba hakulataini barina dua kulah paaksaro tuluy-luy loba. Patagoyaro tuluy robah itu maun kasir. Yasiron barina saeutik au kasiron atawa loba. Lamun cai loba mah lamun katingali robahna banget pisan itu mutan najis. Lamun ayeuna robahna saeutik hartosna henteu katingali itu henteu jadi mutan najis. Wal kulatani jeung ari ukuran dua kulah teh khamsu miati ritlin eta 500 kati di Bagdadiyin anu bangsa Bagdad. Kati Bagdad kati teh wadah tina kulit. Bagdadin kalau bangsa Bagdad takriban anu bangsa Bagdad takriban kalawan kurang leuwih. Takriban kalawan kurang leuwih pilasoi cek kaul anu tersohe. Fihi madina itu kulatan. Warid lu jeung ari sakati al Bagdadi anu bangsa Bagdad. Ingda Nawawi cek Imam Nawawi mi'atun eta 100 wasamaniatun jeung 8 wa isuna jeung 20 128 naona dirhamna warbatu asba'i darohima jeung 4/7 dirham. Warbatu asbai darohima jeung 4/7 dirham 128,4/7 dirham. Satu dirham itu 5,5 gram. Satu dirham 5,5 gram tulis didinya. Satu dirham 5,5 gram. Ame bisa ngukur cai. Satu dirham 5,5 gram. Hok rumus. Dikali we tadi teh 100 dua kulah teh waritlu Bagdadi dan Nawawi miat sakati teh 128 geus we buleut ke 128 dikali sama teh 5,5 gram 704 berarti. Empat. Seberapa kilo? Nya sakitu we dihitung. Wataroka jeung ninggalkeun sa musanifu ki musannif kisman kana bagian. Khomisan anu kalima. Teu dicaritakeun ku musannif bagian anu kalima.
Wa jeung ari itu kisman homis teh al maul mutahhiru al haram cenah tuh. Al mau eta cai al mutahhiru anu nyucikeun, cai bisa nyucikeun tapi al haram anu haram dipakena. Cai teh suci bisa nyucikeun bisa dipake wudu ngan haram dipakena. Naon tah? Kaludui. Hari contohnya tetap sapertoskeun wudu bimain magsubin ku cai anu digasab. Caina meunang ngagasab. Ari ngaran algos bukan haram. Setiap make barang anu batur tanpa sepengetahuan batur itu adalah gasab. Segeun gasab hukumna haram. Ada air milik orang lain dina kompan teh. Airna teh dipake wudu ku urang. Padahal air eta teh suci, bisa mensucikan, ada cai mutlak. Ngan kulataran anu batur dipake wudu kurang, maka dipakena teh haram. Wudu nama sah kade. Wudu nama naon? Sah. Ngan haram, doraka. Wudu nama sah. Da cai suci mensucikan. Ngan haram teh naon maksudna? Haram teh haram yang urangna make kana eta, hartosna urang bakal menang dosa. Doraka berarti. Sabab setiap barang anu batur kari-kari dipake ku urang itu adalah hukumna gasab. Dengan gasab hukumna atawa aw musabalun. Lamun ek di kana sifat main ma aw musabalin mangga aw musabalin atawa cai nu dicawiskeun, nu diperuntukan. Aw musabalin atawa cai nu dicawiskeun, nu diperuntukan lisyurbi pikeun nginum. Lisyurbi pikeun nginum. Ieu mah ayal musabal lisyurbi itu cara air anu diperuntukan diwakafkeun untuk minum. Zaman baheula atawa ayeuna ge seueurnya. Sok seueur ayeuna di masjid teh aya cai khusus untuk minum kan nya. Ada. Nah, itu haram dipake naon wudu. Dosa dipake air. Kumaha cenah lamun kieu aya pertanyaan ieu? Pernah dibasuh mas saeukeun. Urang teh meuli cai ka warung. Meuli naon? Cai ka warung aqua. Tah eta mah henteu kaasup musabal lisurbi, henteu kaasup air tersebut kan kumaha urang meuli cai sa aqua sakitu. Eta urang ngagunakeun eta kumaha urang bener teu? Ek dipake ngaliwet pek, ek dipake nginum pek, ek dipake kumaha wae oge, pek da kumaha urang eta mah henteu diperuntukkan untuk minum kan? Maka itu mah air mutlak kaasupna henteu ayeuna henteu kaasupkeun musabal lisubri. Jadi musabal lisubri itu ada di bab wakaf anu diperuntukkan untuk minum. Contoh eloi namu kasim kuring. Nah kusim kuring teh di suguhan cai. Tah mangga ngaleueut cik. Berarti itu diperuntukkan untuk naon kusim kuring. Nah, maka haram kalah dipake kokocok. Haram kalah dipake kokocok ku urang. Kalah dipake naon. Pokokna mah nu geus diperuntukkan ini untuk minum. Nah, maka itu haram untuk digunakan selain minum. Dipakai wudu, dipakai kokocok, dipakai mensucikan dan lain-lain. Pahamnya? Nah. Paslun ari taji pasal pidikri saiin. Nu tetep ieu pasal dina nyaritakeun hiji perkara pasal dinya. Minal ayani nu tetep itu syai tina pirang-pirang wadah. Minal ayani nu tetep itu syai tina pirang-pirang wadah al mutanajjisati anu narima najis itu ayan. Wa ma jeung perkara yaturu bisa jadi suci itu ma minha tina itu ayan bidibagi paslun ari teh ji pasal pidikri saein nu tetep ieu pasal dina nyaritakeun perkara minal ayani tina pirang-pirang benda sanes wadah. Minal ayani tina pirang-pirang benda al mutanajjisati dat ya. Minal ayani tina sanes wadah. Minal ayani tina pirang-pirang benda atau dat al mutanajjisati anu najis itu ayan. Benda najis, dat najis. Wama jeung perkara yaturu bisa jadi suci itu ma. Minha tina itu ayan. Bidibagi ku sabab disamak. Disamak wama jeung perkara layat hurut tu bisa jadi suci itu ma. Naon tah benda nu najis teh? Wajuludul maitati jeung ari pirang-pirang kulit bangke. Wajuludul maitati jeung ari pirang-pirang kulit bangke kulluha tegasna mah sakabehna itu julud. Kulluha tegasna mah sakabehna itu julud tathuru eta bisa jadi suci itu julud bidi bagi ku disamak. Sawaun ari hukum eta nu sarua. Sawaun eta sarua. Pidali kadina itu hukum suci
maitatu makulil lahmi eta bangke anu menang di dahar dagingna. Maitatu makulil lahmi eta bangke anu menang di dahar dagingna naon bangke naon doma bangke sapi kulitna menang lamun disamak itu jadi suci, jadi tas, jadi kopiah, jadi jaket. Wagoy di Garut ceurnya wagoy rihi jeung salianti makulil lahmi. Naon anu salianti makulil lahmi anu haram di dahar? Kucing, buaya, kulitna lamun disamak itu bisa jadi suci. Aya tas, tina tas kulit buaya seueur. Wa kaifiatud dibagi jeung ari tata cara nyamak. Wa kaifiatud didabgi jeung ari tata cara nyamak ayan jaa eta yen mocot nyoplokkeun mocot si jalma pudulal jildi kana leuleuwih tina kulit. Eta anu leuwih-leuwih tina kulit anu jargangna itu dihilangkan dicoplokkeun. Mimma tina perkara ya pinu matak ngaburukeun ya finu matak ngaburukeun itu ma hu kana itu jildi. Ya finu matak ngaburukeun itu ma hu kana kan bau bakal busuk lamun teu dileungitkeun etana. Mindamin tah nyatana getihna dihilangkeun. Nu aya dina kulit nu nempelna kulit mindamin nyatana getihna wanahwi jeung saumpami dam bisain kumana kunaon ngaleungitkeunana bisain ku perkara haripin anu kesed itu syek kaapsin kaya tangkal salamnya kaapsin kaya papagan atau kulit tangkal salam itu kesed ari kesed teh atosna bisa ngahilangkeun bisa nyabut nu gesrak walau kana sok sanajan bukti naon al haripu anu kesed eta teh najisan eta najis sok sanajan ngaleungitkeun teh ek tas kurban atanapi mangih kulit doma mangih kulit ngaleungitkeun teh najisan eta anu najis kadarkin ari contona kadarki hamamin ari contona eta sabaraha tai japati. Ari contohna tetap sabaraha tai japati ngaleungitkeunana eta getih nu aya dina kulit teh ku tai japati teu naon kapa maka cukup itu najisan pidab gidina nyamak anu kewe tinggal bersihkeunnya illa jildal kalbi kecuali ye nu teu meunang dipake nu teu meunang bisa jadi suci teh illa jildal kalbi kecuali kulit illa jildal kalbi kecuali kulit wal khinjiri jeung kulit bag itu mah rek sabarak puluh kali dilondrek di kumage moal jadi suci. Wa ma jeung ayeuna hewan tawalada lahir itu mah minhuma tina itu kalbi jeung hinjir anak berarti anak anjing anak ao min ahadhima atawa tina salah sahiji itu kalbi jeung hinjir atawa tina salah sahiji na contoh anjing kawin jeung hayam anak anjing hayam eta najis ieuna kulitna teu bisa dipake suci teu bisa jadi suci mah hayawanin tohirin tu kawin jeung sarta hewan anu suci palayat huru maka teu bisa jadi suci itu jildal kalbi ileh palayat huru maka teu bisa jadi suci itu jildal kalbi ileh dibagi ku disamak. Wa admul maitati jeung ari tulang bangke kumaha ari tulangna tulang bangke mangih bangke sapi bangke naon wae lah doma bangke hayam tulangna wa admul maitati tadi mah kulitna bisa disucikeun wa admul maitati jeung ari tulang bangke wa syaruha jeung bulu maitah najun eta mah najis wa kada jeung barina tetep sapertoskeun mazkur nu dicaritakeun bieu adu maita wasara najsun al maitatu ari bangke aya don deui najisatun eta najis bangke itu najis wa urida jeung dimaksad bihaku itu maitah teh aja ilatu naon wa urida jeung dimaksad bihaku itu maitah naon atuh bangke teh ieu patokan bangke wa urida jeung dimaksud bihaku itu maitah naon aja ilatu hewan aja ilatul hayah aja ilatu naon aja ilatu hewan anu leungit naon aja ilatu hewan anu leungit naon al hayatu
nyawa na hewan anu leungit nyawa na bigoiri zakatin kalawan tanpa mencit syariatin nu bangsa agama. Bigoiri zakatin syariatin kalawan pepencitan nu bangsa agama. Jadi bangke itu adalah hewan yang nu geus eueuh nyawaan nu teu make pepencitan nu bangsa agama. Meskipun orang mencit hayam mungahan mencit hayam tapi teu maca bismillah maka urang teh ngadahar bangke. Sabab eta hayam meskipun dipencit tapi orang mencit nah henteu make ayeuna make baca bismillah. Mata kelamun ngamimis ayeuna manuk jebret ngamimis manuk bismillah ngamimis manuk buru-buru cokot mumpung ayeuna keur ayah hayatul mustaqiroh masih aya kene sokan sok non kikituan kenenya nah langsung kurang teh nyokot hinis tina awi langsung pencit bismillah ameh jadi pepencitan anu sesuai syariat gitu. Lamun ayeuna henteu paehna ayeuna henteu make bismillah henteu hulkumna uratna teh nya urat napas jeung urat naon jadi teh genggerongna henteu ieu henteu putus itu maka henteu sesuai bangke we mata keur kurban kade sing bisa sesuai kudu palayustasna maka teu dikecualikeun bisi RT ngadahar bang palayustasna maka teu dikecualikeun ina idin dina nalikana ieu urida naon janinul mudzakati utun anu dipencit naon janinul mudzakati janin anu dipencit ida khoroja di mana-mana keluar itu janin min batni ummihi tina patuangan indungna itu janin ida khoroja di mana-mana keluar itu janin min batni ummihi tina patuangan indungna itu janin mayitan barina bangke liana dakatahu karena saya kosna pepencitanana itu janin liana dakatahu karena saya kosna pepencitan itu janin pizakati umihi eta tetep dina pepencitan indungna janin contoh tuh kieu hayam teh eukeur hayam contoh teh doma teh eukeur hamil kurang dipencit berarti geus termasuk geus mencit indungna berarti geus mencit eta teh geus termasuk mencit naonna si utuna gitu maka geus halal gitu eta kudu dipencit deui. Sababnya cabang mengilukan kana asal. Wa kada jeung eta tetep sapertoskeun layustasna, wa kada jeung eta tetep sapertoskeun layustasna, goiruhu ari salianti janin. Minal goiru ari salianti janin, minal mustasnayati tina pirang-pirang nu dikecualikeun. Al madkurati nu dicaritakeun itu mustasnayat fil mabsutati dina kitab pirang-pirang kitab nu dipanjang lebarkeun pembahasanana fil mabsutati dina pirang-pirang kitab nu dipanjang lebarkeun pembahasanana sumastusnya salajengna dikecualikeun sumastusnya salajeng dikecualikeun min sya'ril maitati tina bulu bangke min sya'ril maitati tina bulu bangke naon qauluhu ucapan musonib naon qauluhu dawuhan musonib illal adamiyya tegasna malapad ilal adamiyya kecuali bangke anak Adam itu mah tidak najis ibakan we kuburkeun ngan lain berarti menang di dahar teu najis teh tapi maksudna mah urang antel teh henteu matak jadi najis bangke anak Adam urang lamun pupus lamun maot itu henteu najis aya pa inna syarahu tegasna mah karena sayaktosna bulu na itu adami rambut bulu naon wae itu rambutna adami tohirun eta anu suci kamaitatihi barina tetep sapertoskeun bangkena adami rambutna suci sapertikeun awakna oge suci wallahu a'lam.